mari dagangan aing beak, cerek dagang beak. Main slot eleh, aduh, dengan modal kemana ya? Aduh, udah mau wayana setor emok deh nanti wae kemis. Aduh, alah. Itu bukan 1.000 acan. Ari sia kerja gue gitu, malian duit. Aku udah dengan duit kemana tuh? Kemana gitu? Jika setor kedeng ya, nggak supaya kemis, nggak setor di wae. Mana rek dagangan anak beak gitu, gerobokna eueuh. Jual atuh gerobak tuh, jeung motor atuh lah. Yang kita boga duit pusing. Aduh, yang dijual atuh ke dagang make naon? Seres ya yang deui duit itu. Bukan duit 20.000. Disi koplok sugannya ieu lalaki teh. Jeung modal ieu teh. Aing keribut wae teu boga duit, sia kalau minta duit ke aing ngirim jada nya. Sugane meunang kedeung main slot. Ah sia aing mah nganyar daripada ban slot wae. Mantap sia. Mantap sia. Mantap betul itu. Mantap sia. Aduh, jadah apa tuh majikan teh, aduh nyeri lah. Jadah boga salaki teh. Emang aing para ban ke slot. Jadah teh. Awak aing meni kuru kieu. Mantuk itu sia lah. Jor tong balik ka ditu. Duh, dengan duit ke mana ya? Duh, pada tusukan tuh. Aduh, alah. Duit ke mana lagi ya? Lah, ya tunggu dia. Aing dia bari ngalamin. Sogenya aing kamari lamun menang selot. Di sawah situ. Ka dieu dibeuli ku aing lah. Kumaha nama lah. Aing kamari dia aing beunghar aing menang. Kan main selot teu menang-menang aing mah teh mah hulu. Ala jola dian cenah we seperti rumah. Kena duit aing ka mana ini jaga setor ya. Setor ya. Jero sugannya lah. Jangan lah. Aing mah kudu mandi, aing mah kasep ti budak. Sebenernya dikasep aing mah. Sampai aing ya. Saminggu ieu, 2 minggu apa? 3 minggu. Yang penting tahan kalau enggak aing goblok. Siapa HP Aisyah? Tebusan dia 1 juta. Bodo amat. Bodo amat. HP aing. Tempat Asia tebusan 1 juta HP aing. Goblok. Poho kan aing ngarek setor nih. Wah, si ibu itu geus datang. Buru-buru ah, setor ya. Ada jamu ya. Be, kita jamu. Siap. Lemak. Dia gundukan anu goreng-gorengan mau si Ebo ya. Si Ebo ya. Menang maju aja. Jangan naon. Ai kereng. Ngahayal doi. Heeh. Bisa mah gaya. Tuh, tadi dia. Mun aing menang slot doi. Dibeli kabeh ku aing sawah. Buset. Hirup teh ngahayal wae. Lamun aing menang slot dieu nya. Aing rek meuli domba 50 ekor lah. Tunggu awat doi. Wah. Poe lepaskeun di dieu cenah ngadaharan jukut-jukutna. Lepaskeun di mana? Di dieu. Panji sama aing doi. Kapan gede arit? Ya poe pager ku aing. Jual asup domba sia. Teu bisa. Domba aing rek ngakan naon? Ku sawah-sawah aing doi nya teh doi. Teu bisa. Domba aing lepaskeun di dieu, dahar jukut di dieu, dahar ieu tah. Ku aing supaya jadi sirung. Udah amat sih sia. Oh, udah ulah pagar ulah. Sia sawah aing sia. Ulah salah tadi bos. Wah, kan domba aing pola lapor udah teh ke mana ke tadi itu? Asa. Polisi ulah amat sih sia. Nyolot itu kan. Kalau tahu lah tak ribut. Bodoy. Hei. Tafsir ya. Naon nanti? Budak. Doi, paguna domba na 50 ekor. Heeh. Arek pulang. Doi, berarti juga tuh. Sosok manehna ieu. Apa nu diarahan itu? Pelit amat sih sia. Oh, ya sawah-sawah aja cuma jadi sirung. Ulah kitu lah pelit dah. Pelit banget sia. Iya, ho. Iya. Ayeuna kieu we. Mata pendapat ka Pak Haji kumaha?
Ayo. Ayo. Ayo nak. Ayo lah ganti rugi doi. Atuh sieun aing. Pokoknya mah ganti rugi aing. Ayo lah. Ayo lah. Jadi udah Ganti rugi pokoknya mah lah. Kadang mau Pak Haji. Kadang mau Pak Haji. Domba aing mau diparaban. Oh, si emo yuk. Ya pikiran aing kemana ya? Buset ya kuburit bapak ya. Buset aduh, iya pikiran. Kut. Aduh, aing mah. Majikan mangkat deui ka Singapura. Tara ke menang sapeting aing kabasuhan. Aing geus mangkat deui ka Singapura. Aing mah hayam buros kuburit. Kumaha ya? Aing inget yuk. Aing kena kinangan si Itang ya pare aing penasaran ya aing ya. Aduh pare aing ya aing bias aing. Penasaran aing. Paji. Kasih ya. Aing naon? Doi. Ayo naon. Enggak diam ya. Kemarin saya nama beres. Ayo orang ketawa ya. Ayo orang ketawa. Kaima, Pak Haji, Kaima. Ayo. Itu ke baju. Keluar ribut lah. Domba aing udah diparaban. Aduh, ayo deh sama Pak Haji. Ayo lah. Banyak kan si Itang. Tenang. Oh, ribut koy. Terus sih. Indonesia. Tenang. Goblok banget sih. Lu Indonesia. Aduh. Goblok dia. Ribut. Ceritakan masalahnya. Coba rapiin aja masalahnya ya. Iya. Tadi kan wing ka ditu. Tabrak dua ribut merebutkan sawah. Siapa tuh bang keboge diributkan? Kan itu kebo aing. Aing bukan keboge dua-duanya kayak cuma direbutkan. Haji lain kebon. Asuna merebutkan lahan sawah. Oh, merebutkan iya anu PPT kanut pegat. Ya, Astagfirullah Gusti. Aduh, iya mah. Si merebutkan sawah Pak Haji. merebutkan sama Pak Haji. Oh, lalu sama Pak Haji atuh. Aing malah puyang nih mau urusan anak. Bahaya kumaha. Coba Pak Haji. Domba uing orang aja cenah urang akan jukutna di sawahna si Ebo. Oh gitu. Oh, pelit Pak Ulah Haji. gitu sia, Bo. Hai, Pak Haji. Batur angon. Ongkos sia deui. Pembetak angon nah, domba Pak Haji teh. lah. Bea kalau uing tuh. Dombana. Terus awal mulai cerita aku mah ya. Awalna coba ceritakeun. Uing boga domba teh 50. Terus ya, Boga sawah 2 hektar. emang sia kan yang beli sawah ada jeung domba. Perasaan sia kan jadi batu boga. Nah, eta nu jadi eta mah. Sebenarnya mah Oh, mah. ayah Haji lamun menang slot dan beli domba. Asiko. Siapa tuh buat sia? Ada kata kita wet sia. Buat ieu. Sabar Pak Haji, sabar. Sia sabar ya. Kenapa sia? Wah, belum teh. Dadah. Anggar kata kita buat Jadi, Pak Haji, nah, boleh nih ngomongkan. goblok teh sia. Lalu jaga Pak Haji. Aing ngarek dengan si Itang kuat balik deui. Ya dah. Gadag banget sih anak mah sampai kemis kayak nyemput wae yang sampeurkeun ah. Assalamualaikum, Ciana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciani. Udah ini kita capek. Mulai di aku. Naon? Kan gedung poe kemis. Kudu store nya. Jam 10. Kumahanya? Selaki urang teh balik-balik. Tahan lo, boro-boro jeung nalangan sia, lalaki aing tuh gawena belantang-belentong. Yang geus lah, kayak diusahakeun. Tanya, kudu. Bunga renteng wae enak mah. Buset deh, boga duit. Geus enak yang rek balik. Terus tuh. Aduh, neangan duit ka mana nya? Orang ka mana sih? Apa di ieu ke kelong? Wewe ya. Bang Itang di gondol kelong wewe.
cilok yang geus gede dah. Geus kolot. Non cek, mang kita di kono kelong wewe. Meureun ah. Wah, si Edoy kudu nyaho ya. Mang Itang di kono kelong wewe poin bejaan ah. Mas Edoy ya. Maaf Bang, baru belajar. Siap. Belajar di gang. Saha deui lah. Si Edoy teh. Naon di sih ribut masalah sawah dewe? Lain. Naon deui? Mang Itang dibawa kilong. Kita budak ribut teh kunaon sih lah. Naon Mang Itang eueuh. Urang nanggung renteng awal malu tuh. Kunaon? Itang leungit dibawa kelong wewe. Oh my gosh, sikasuran. Nyembur ah. Kita mana? Kita mah biasa baru nya. Anu biasa. Ini orang dengan ieu panci. Seng. Ayo, buru. Assalamualaikum. Tak kabar mana di luar. Cek, itu tuh si ibu. Datang tadi. Datang. Mana? Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mending ibu-ibu cenah datang. Kan pada kumpul kemarin meureun. Pokona mah kudu ka rumpun ya punya. Nya teh. Soalnya ya ayeuna poe ayeuna habis terakhir gawena. Emang kunaon, Bu? Hake pindahkeun. Pindahkeun kunaon gitu? Soalnya di dieu mah tanggung renteng wae. Terus gajabi dipotong ku atasan, jadina dipindahkeun. Intina mah sore ayeuna kudu ka rumpulnya ibu-ibu. Atuh satunya Bu, abi mungkin balik deui ka dieu. Ayeuna rek nagihan kanu sejen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu kumaha, Cek? Heueuh, ieu kumaha ieu? Gimana cenah datang deui ieu? Oh, ibu-ibu dah ka mana sih nya? Ngau ieu. Terus tuan heula ieu. Gila banget. Wadidaw. Siap. Laksanakan. Siap. Mang Itang. Balik Mang Itang. Mana Mang Itang ya? Mana yang Mang Itang ya? Bukannya lebih eti daun. Wah, ibu teuh. Balik dulu yuk. Ayo balik dulu. Ayo. Gorengan ah. Ayo. Gorengan mana tadinya? Ayo mah. Bangun. Penting. Ngopi ah. Balik heula. Kumaha cenah nya jabarek setor nah duit ka mana nya? Jaba salaki teu balik-balik tilu poe. Nah salaki aing lah. Salah. Sabaran eta. Ini alit-alitan kieu. Jangan Mang Itang leungit teu kalau wewe. Udah yang kayak. Teh ka marana? Arek, katanya mau kayak kasih Noy. Kan ini pakai kemis. Kemis, Arek store. Kita ayo. Oh.
Emok euy. Semuanya lah. Mangke lah nya. Doi, kemana? Emang ngitang cenah leungit. Leungit ke mana? Bakal wewe. Wah, piraku aing aya. Leungit buku cek si anak ge leungit. Buku aing ya aing aya. Cek si anak ge leungit juga kelong wewe. Jeula. Saya. Buset. Ieu jelema mana wae cenah leungit. Ku aing teh saya si kebon. Buset. Gila amat teh di kebun. Draku lila aing karena kayak si kene. Di kene. Heeh. Tilu poe leungit. Wah, udah wadul 3 poe aing tadi. Es poe naon esna? Poe Senin. Ayeuna poe naon? Senin kene. Poe Kamis. Wah, itu percaya. Itu aya ke 1000 kok nyusul aing tuh. 1000 ka super emok. Buset, es tilu poe. Gua teh leungit teh bawa ku apa namanya teh? Kalau wewe mengitang langsung gelo aing. Piraku aing kolot-kolot dibawa kelong. Mun dibawa randa mah heueuh weh. Randa. Oh, Desa bawa dibawa kusa. randa. Randa. Gulis tuh. Wah, gelis banget itu. Mantap. Oskieu teh tah. Punya tuh gulisan itu. Ieu mah kuru itu mah montok gelis coba. Ih, mantap. Naon tadi sia? Nah, sia. Kita tadi ngomongan. Deponya. Ya, tuh ada omongan. Randa. Depo goblok. Mana Marando? Pare aing kuat balik-balik ieu geus 3 poe. Si Itang oe geus kepanggih ge. Jadah banget ah. Aduh, Kita ke mana wae, ah? udah di kebon, es. Ah, tadi sih ngomongkeun randa. Eta mah ngabobodo budak. Era atuh ngendong di kebon pajarkeun kayak naon deui ku budak. Yang geus ayeuna mah aya minta duit. Aya setor. Tugas geus datang. Nah, urang duit di mana puguh tas es di kebon. Ribeuteung atuh dahar ke. Aing geus dahar, ah. Piraku. Teu boga sangu, teu boga beas. Mana ngalungit? Kahesan di kebon. Ini 3 poe. Nyantai nyaho rarasan teh sakedeung. Sakudung. Oh, Urang maneangan maneh ka mana-mana wae, maneh owo. emang ini garian setor. Poe Kemis ayeuna teh. Teu boga duit henteu. Henteu. Halnya. Bodoh, mana duit ah? Urang rek usaha deui lah. Astagfirullah. Geus itu. Tapi kedeung kudu aya. Ribeuteung. Ribeuteung. Yang geus 3 poe meureun urang. Tahan we, tahan lah nya. Wah, tuh urang neangan heula lah. Ya. Geus itu. Heuh. Loh, ulah dila. Moal. Kedeung rek setor. Geus itu buru. Goblok emang lagi si Itang malah pare aing kuat balik-balik. Jadah banget. Itu tuh. Oh, si kasih Itang itu. Wah, oh benar itu masih Itang ya. Hei Itang. Wah, siapa pagi hai nama ku aing ya. Siapa mana wae? Si kebon. Hah? Dagang kangkung. Si kebon. Wah. Aduh, goblok teh sia. Mana pare aing? Oh, Sing sedang desa pare aing eueuh, kemana kan? dijual Pak Haji. Hah? Dijual. Hah, pakai dagang. Siapa gini? Dijual. Kalau udah nonton itu budak tenang dah. Kalau dijual kan nih, pare aing. Tempat poin kita ngadesa. Pare na gabah nama Pakai biasa. main depo jeung store emok. Udah sih main emok teh boki banget. Oh. Udah main depo wae. Bodoh aing bodoh, embok aing bodoh duit aing mana? Duit. Busi Edo jeung Busi Ebo Pak Haji pajarkeun gede omongna. Hah? Pajarkeun gede omongna cenah duit di setem. Oh, emang jelema beunghar aing mah. Pajarkeun teu boga duit. Hah? Pajarkeun teu boga duit ku si Ebo. Goblok eta kusaha cak sa. Si Ebo jeung si Edoy. Hah? Si Edoy. Heeh. Tuduhkeun kakak teh. Goblok abang si Edoy. Yo bejakeun nya. Heeh. Di dieu aing anu pangbeungharna. Ya. Oh, percaya. Duit aing mah yo Mana? di ATM. Urang tuduhkeun. Ya. Tuh, bejakeun ka si Edoy nya. Oh, Biruan, hejuan, tuh. Ya, loba. Buset tuh. Bejakeun. Coba Tuduhkeun. beunghar aing mah. Tuduhkeun, nya. Tuh murah tuh, pulung.
Bener loba. Teu sedoy ebo. Segede bohong lah baru nya. Ente. Oh. Dudukan. Dudukan nya. Tungguan Pak Haji di dieu nya. Ayo. Goblok yang lagi sedoy ebo. Kodar Pak Haji ku aing ka akalan ditipu deui ku aing Pak Haji. Nuhun Pak Haji.